Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, Kim teh aya seminar penulisan naskah bahasa jeung sastra daerah se-Indonesia. Mayang ngawakilannya. Ka Jogja, Kang? Teu tiasa, Kang. Har, kunaon? Ios atuh, kunaon gitu? Asa jadi inget carita Pak Dedi keur zaman kuliah. Baheula oge Bandung keur taun 1876 teh tiris pisan mun tengah poe ereng-erengan oge. Jam 12 teh mahasiswa marake jaket keneh. Kiwari mah beda pisan. Nya halimuna da jam genep teh ayeuna mah geus beurai laleungitan. Eleh kasedot ku haseup-haseup knalpot jeung napas-napas manusa nu ngahareunhan dayeuh Bandung. Memang hirup mah adegan silih udag. Ngudag-ngudag milik, nu diudagna lumpat ngajauhan. Ngudag-ngudag karir, kadangkala suku ti tajong ku renjulna jalan. Ngudag-ngudag impenan. Komo deui eta mah. Atawa ngudag-ngudag cinta. Cekolot oge ngudag nu karitu mah kalah lalumpatan. Naringgahalkeun. Ari dideketan malah ngajauhan. Ari diantep hayoh ngudag-ngudag. Apa yang saya mesti tampilkan, Mas? Adik ini gimana sih? Ya kesenian, bebas mau itu tari, drama, musik. Pokoknya di sini Mas Anto ini hanya mengkoordinir. Selebihnya sama Andi masalah kesenian itu. Tapi Mas, Kenapa? Masalah biaya? Kamu kayak gak tahu siapa saya aja kan? Kayak udah gak kenal aja. maksud saya apa yang harus saya tampilkan nanti itu, Mas? Bagaimana ini? Oh, ya kenusantaraan lah, kebinekaan gitu. Soalnya kan yang datang gak cuma dari Jawa-Jawa aja, tapi se-Indonesia. Kalau misalkan yang datang dari beberapa suku, ya tetap aja kita harus menampilkan kebinekaan itu. Soalnya kan cakupannya kita se-Indonesia. Dari Jawa Barat juga, Mas? Ya iya, dari Sunda. Masa iya dari Jawa Barat gak datang ke sini? Kan dekat. Piraku orang Jawa Barat gak kesini gitu. Kenapa senyum-senyum sendiri? Betul, Mas. Ini mau ide. Ya udah bagus kalau gitu. Kamu sekarang pancegeun heula gitu ya. Kalau udah diskusiin lagi, oke? Siap. Siap. Ayo. Andi, Berapa sayang? iki nama peserta seminar. Bagus ya kak, Maya, Ningrum, Reja, Asih. Oh pantes, orang Sunda sih. Bagus gak? Si kakak, kenapa Cel? Pusing ya? Belum dapet ide buat pementasan? Mayang, gening selera teh pamilan seminar. Tenyangka Allah bakal nempungkeun urang dina prungna acara. Kudu kumahanya ieu sikep kuring. Nyumpur bae ngaranah maneh atau api-api teu wauh. Mayang, tuh aya pohacik. Nyanya, Kang. Aya 5.
persetujuan gitu kan? Ari pohaci mah geus pasti setuju atuh mayang. Eta teh nawang ulang panggeulisna. Katinggal tuh salempai warna ungu. Warna karesep akang eta teh. Anu pangpang karenanya Kang. Bisaan si pohaci akang teh. Alim apa mi jembal-jembal mah? Nah, hamani ulah ngajembel. Kira lagi ngajembel pipi ya. Emang Ari mayang teh anu saha atuh? Anu pramudinya. Oh, akang apa? Anu akang Yudi. Kedah sabar halami atuh. Akang ngantosan bisa ngarebut kita mayang. Da naon atuh? Mayangnya angkat ke akang. Mayang pres nate ke akang. Kurang boleh we yuk. Mayang teh kadang kumaha? Kadang nangsi tresna Akang. Terkedah mayang. Tak kira ngaberatkeun mayang mah. Terkedah nampi kasaki akang. Akang mah teu hoyong narima ngan kanyaan ti mayang. Akang mah hoyong narima anu tulus dina hate. Hayu aya urang uing. Pika sebelum ijo mate. Punten atuh, tapi dah dihajat Tuan Putri. Yuk ah, maju deui nya. Indi, ngomong-ngomong, siapa ya cewek yang lagi duduk waktu kemarin malam itu? Iya, sebenarnya jawaban saya teh bukan cuma buat Johannes doang, tapi buat semua yang ada di sini gitu. Utama nama Kak Mas Pur sih. Kapan kesepadanya awalnya? Tesis saya teh tentang babandingan antara Waditra Pusat Jawa Tengah dan Jawa Barat ngalewatan nih program. Jadi saya di teh asa bobok menggigorowong atau menyelam seni air teh gini. Waktu aya pintonan nubu cicih anu kasor teh emang kuring launan ngadegetan anjeunna. Kuring oge didinya ngobrol jeung Bu Cici bahkan jeung naegana oge didinya. Nya paling ngobrolkeun masalah panantikan kuring karibna bakal kumaha. Tah sing horong oge Bu Cici teh ngomong ka kuring yen aya anu sarua oge nalungtik di imahna. Nya eta teh cewek nu eta teh. Nah, aku gituna kuring rek tampur ka Mas Pur gitu. Kuring teh ngajakan manehna. Keur ngilu ka rombongan ieu. Orang salah, orang ngaku salah di dinya. Tapi kumanya kuring ka manehna teh asa ningali sanasib gitu. Jadina kuring ngajakan ya walaupun salah tapi kuring ge niatna ngan hiji gitu. Nilai kemanusiaan teh eta hungkul. Playboy macam kau memang tak mau memandang korban. Cewek jalanan pun kau Ngomong juga. naon sih? Mangga calik Mas, bosnya masih seueur. Sudah sampai mana hubunganmu dengan si Andi? Kalau sama si Yudi, masa sama mereka kamu mau melayani? Lalu kalau sama aku kok nggak mau? Naon maksud Mas Jo teh? Memangna kuring di mata Mas Jo teh naon gitu? Jangan marah, makanya ikut sama aku, mumpung aku di sini. Jangan terus ikut Andi sama Yudi yang Kuring ge nyaho tempat digawe Mas teh.
korana kacangan. Naon leuwihna? Naon untungna pikeun kuring mimilu kadinya? Hebat. Kau udah nian cantik. Aku semakin suka. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih perawan sayang? Sebenarnya apa sih yang Mas inginkan? Meureun dina pikiran Mas mah mahasiswi teh garoreng kabehnya. Maranehna kuliah ngalakukeun hal nu teu unik. Jika mahasiswi anu kapanggih ku Mas, tuluy dina kana korankeun. Bener teu? Mayang, kau tuh lain dari yang lain. Aku makin penasaran. Penasaran? Iya, kau itu tipe cewek yang pemberani. Cewek macam kamu itu cewek yang perkasa. Apalagi aku melihat dengkulmu itu dan cara berjalanmu itu loh. Cewek macam kamu itu bisa melakukan apapun sadis Maya. Gak langsung keok. Bisa masak lagi. Bisa kerja. Bisa Kunaon? Cari kelas. Video. Goblok si Yohanes. Ieu hal yang dicaritakeun ka Purwadi wae. Nyata satu. Ayo nama tenangkeun heula weh mayang di dieu nya. Akang bade angkat deui. Ieu nya. Bye. Jadi mayang teh cikal. Lamun cek paling tangan bugis mah mayang teh simbolna seuneu. Agresif, aktif. Nya ari anu gede nama seuneu. Lamun aya angin mah tak kuring teh angin. Kau membesar atau mengecil itu tergantung pada aku mah. Lamun kuring indit ngejauhan ti mayang. Sena anjeun bakal ngaletikan. Bahkan nepi ka pareum. Lamun kuring datang mawadaya, sena mayang bakal gedur ngabela-bela. Naon sih ieu teh? Teu ngartos ah. Seuneu naon tah? Sena tresna. Ah, heureuy nya. Saya serius, Mai. Oh, muhun. Nah, Kang Andi simbolna angin. Kau mengalihkan pembicaraan, manis. Mai, dina perintangan bugis. Aya tilu simbol nu aya dina jelema. Anu kahiji aya seuneu, kadua angin jeung cai. Lamun mayang cikal, berarti mayang teh seuneu. Anu kadua angin, anu katilu cai. Lamun nu kaopat? Nyawang sueu deui kanu kahiji nyaeta seuneu. Jadi Kak Andi anak nu kadua. Kumaha? Mayang? Paur ah. Nah abet paut. Abdi mah sieun anginna ngagelebug nu bakal mareuman kana seuneuk. Bisa jadi yang mata kudu hati-hati. Terkedah ngabebela mayang mah. Keun diatur ku kakak. Har, kumaha lamun letah seuneuk kaburu ka mana mendi? Sangke nu bakal kahuruan hate urang duaan meureun atawa ngabarerang ka mana karep. Abdi mah alim. Angin ulah kitu. Ulah nantang ngageberan. Jeung deui
angin masuk angin-anginan licik kumaha karep sorangan. Sarian remen lamun diculeoskeun teh sakali deui abdi mah alim ngahurungkeun seuneu, alim ngageberan deui. Naon ieu teh Kang? Manggawe awas heula akang bade mulih deui nya. Nah, naon? Kahatur pohaci akang mayang ningrum teja asih. Assalamualaikum. Mugi ulah bendu. Ieu seratan mengkanggo catatan bae. Mayang pohaci akang di situ oge akang teh salaras namah ngungun. Upami teh mah katinggalna jigrah. Eta mah usaha akang bae. Ngabambrangkeun hate sorangan, mapalerkeun hate anu kaleresan endahna patenggang ngadukung usaha akang. Demi bumi jeung langitna, hate akang teh weleh sumereset. Leres urang teh bade nyarung sumpah moal pakuan, tapi kumaha atuh ieu rasa teu beunang diulah-ulah. Dina kaayaan nu sabil luar biasa, naha akang beteuasa ngadobrak kaayaan. Saur salira oge berjalan seperti biasa saja. Nu biasa teh nu kumaha? Kulan leres, saleresna akang teu kantos. Henteu micinta salira, sanes micinta deui, malah mitresna. Mung salira ngaulahkeun hiji perkara nu luar biasa. Mung tingkatan sat mata nu sanggup nandangan tunggarana. Sanaos kitu ditampi ku akang, mangga didungakeun salira sing bagja. Akang oge baris milari kabagjaan. Pikeun akang cakatna sareng salira rupina kedah sanggup nandangan dina tingkatan batin anu sat mata. Catatan, bagja temen A, tapi hanjakal manehna teu bisaeun syukuran kana eta kabagjaan. Titi mangsa tertanda Yudi Raga Jatnika. Ampura abdi Kang Yudi. Oh iya merenya maksud Kang Yudi masihan kaset ke abi teh. Aku nggak ngerti sama kamu, Mai. Yang mana? Diam-diam aku lihat kamu suka bareng sama si Superman. Tapi seolah-olah kamu acuh. Apa nggak akan nyesal? Kita kan mau pulang. Nasi tadi tarima wae. Kandeng lah, emangnya gampang nerima cinta jalma salewat teh. Bukan begitu. Tapi aku merasa aneh dengan sikapmu. Seolah-olah naon atuh Sri. Seolah-olah kamu ada kenal dan ada masa lalu gitu sama dia. Naon ari Sri, tong curigaan yo. Da eta mah imajinasi kamu hukul weh. Geus aku mare ka Malioboro rek meuli pernak-pernik jeung baju nu lucu rek nyelumol. Moal kuring mah rek sare wae di sorangan. Emang tuh mah molor si Sri mah. Dik, kita bicara sebelum jalan-jalan nih. Kita kedah video we. Aku ngerti, Mai. Kenapa suami kamu menghindar dari itu. Aku tahu perasaan. Mayang, gelis, kapunten kakak.
segala kesalahan kakak juga kelakuan kakak. Kakak bagja pisan tiasa pernah kuliah sareng Mayang, tiasa ngobrol, tiasa netep deui, tiasa Cukup gitu kalakuan Kang Andi teh. Lamun kuring teu ka Jogja, urang moal panggih. Moal mungkin pan didinya menta hampura. Didinya mah ngarasa aing uyah kidul. Teu rumasa naon anu dipilampahkeun. Teu kudu menta dihampura ku kuring. Menta dihampura mah ka Gusti Allah. Atur nuhun. Naon rek naon? Kan tiba lagi urang mah geus eueuna naon? Tisaprak didinya ngabohongan ka kuring. Tisaprak didinya ngundang kuring ka Jogja. Ka Andi hayang apal teh kumaha rasana? Nyeri hate kuring. Mai, dangukeunlah bager. Iya. Lamun ka Andi hayang apal mah. Lain abi panas. Jeung nyeri hate ku dibohongan ku didinya. Tapi abi teu narima. Asa ditincak harga diri salakuan oja. Ka Andi inget. Waktu Ka Andi nelpon nitah kuring ke Jogja. Kuring teh awewe. Muhasabah lamun didinya ngajentrekeun ka Bandung. Aya masalah naon? Lain sabalikna, kuring titah ka Jogja. Nya akhirna urang panggih di dieu. Nah di dieu sabab di mah Ka Andi kan aya si Roro. Mayang, maafkan aku. Aku memang bersalah. Sepertinya Tuhan menghukum aku. Roro sudah tahu aku ada hubungan dengan dari Pamade. Pamade bicara. Ayah Roro memang tidak suka dengan ditambah dengan masalah ini. Ayah Roro mencari tahu dan ternyata Pamade sering berkirim surat dengan Yudi. Di surat-surat itu Yudi selalu menceritakan isi hatinya, terutama tentang termasuk cintanya padamu. Dan juga termasuk menderitanya kamu karena Ayah Roro semakin tidak simpati dengan Ayah Roro menyuruh Roro untuk mengakhiri hubungannya dengan Ayah nama Mai kesal dan ngapunten kakak. Punten Mai, ditampi Mai, meureun eta pantes ke kakak. Mai, kamu maafkan Mai. Thank you.